koplok. Wah adik ku aing tah. Naon sia datang-datang goblok, kamu kan goblok. Mana teh meuli cawet teh kudu apal silsilahna, ti mana menangna, saha akina, saha ninina. Kan anu kumaneh di bawah mah ieu indung. Indungna jeung anakna, bapana mah nyoteng di mana ya ge? Mana cukup tega anjing sabenerna mah. Lamun aing menjadi mana aing mau tega plik. Kan kudu apal sisilahna kumaha, indungna, bapakna, ninina, akina, jangga wareng, udeg-udeg, buyutna. Mana teh kudu apal tepikeun ka dinya ulah padu mawa wae anjir nu kitu ge teh cau teh anak makhluk hidup. Aing dibikin doi tak tangkalna ngejit anjing akan sampai lagi tengena baong pun cak aing bakat kopek si koplok teh ayam maunya si koplok na mata kriwa anjing tebira pucuk daun sampe tah ku aing batangna dibikin deui koplok tah koplok. Wah adik ku aing tah. Naon sia datang-datang goblok, kamu kan goblok. Tupan kamari can beres ya teh. Can beres naon? Eta nu pucuk daun sampe. Aing salah kamari rumasa aing ngapli salah. Kakak di bawah jeung tangkalna. Wah aing dibikeun tah tangkalna ayeuna mah. Anjing akan sampeuna ge meuni teungeuna kabesekan nih. Bengerong aing ketek batu bae sapeuting. Sia lain ge nganuhunkeun ka aing datang ka dieu kala ka amuk-amukan bari jeung memoh tangkal sampe. Ai sampuna dikamanakeun goblok. Ji. Kapan kamari ku aing geus dibejakeun ku aing dibawa pucuk daun sampe tah aing salah kamari rumasa aing kamari salah dibikeun ieuna ku aing dibawa kuduna ku aing dibikeun cek aing mah kagok teh lebok we ku sia jeung tanggal-tanggalna cek aing mah goblok aing mah teu kitu jamanana kabeh jeung sagalana sia teh aing mah teu kitu aing mah jamanana pli lamun aing minta pucuk daun sampe we ku aing dibawana ngan kamari aing kabawa ku emosi datang-datang langsung dicarekan padahal aing mah teu rumasa salah ngan heueuh tah eta tangkalna ku aing salahna dibawa. Coba lamun ku aing dibikeun aing moal ka dieu deui. Tuh hayang aing moal deui nanggeun. Terus sia maksudna kumaha? Maksudna sia kumaha, ha? Iya sia kumaha? Aing mikeun eta lain hak aing eta pli. Tangkal sampeuna mah lain hak aing. Sia lain ge nganuhunkeun ka aing datang-datang ka dieu kala kamu kan goblok teh ditonjok ku aing. Da aing lain bunga nuhunkeun sabenerna mah kamari ge aing geus nuhun pisan ngan datang. Lamun aing misalkan aing terido jeung sampeuna kumaha eta goblok? Ih deh, tema kumaha ada biada mimitina pan aing mentana ge pucuk daun sampe ngan aing kamari rumah sasalah pri eta tangkalna ku aing dibawa na ku aing dibikeun deui ayeuna kopta teungeunah sampena ge anjing nepikeun kana getek kana genggerong aing kagok teh tong dibawa cek aing mah hakan ku sia jeung tanggal-tanggalna goblok mung eta mah lain hak urang aing mah teu menta tangkal sampe aing mah mentana ge pucuk daun sampe geus beak sampena dihakan ngan getek kana tikoro tak bisa jadi mamala kana awak aing dibikeun ku aing tangkalna inget bae aing sapeuting eta mikiran eta asli aing mikiran eta anjing cak aing teh aing nepi ka disisia dicarekan eta padahal aing teu rumasa salah nyaeun mah ku aing dibikeun deui tangkal sampeuna aing mah geus menang pucuk daun sampe tetep aing mah menang pri aduh si anjing datang-datang ka dieu goblok tuluy amuk-amukan teu kurah teu karu goblokna teh. Sok bisi ek diriungkeun nepi ka mana wae aing mah hayu ek RT ek RW ek polisi ge aing mah siap erek mah nah sia kalakan nangtang ka aing sia yang kumaha jeung aing goblok samarek aing teh sieun ge sia ha naon maksudna ha naon maksudna sia goblok aing mah teu sieun jabron ku aing sia goblok dangukeun cicing aing mah lamun merasa benar aing mah teu sieun erek diudag ka mana oge erek ka polisi hayu ek ka RT hayu ek ka lurah hayu aing mah teu salah aing mah tah geus dicekalan ku maneh tangkalna mah pucuk daun sampeuna mah geus ku aing kamari mah aing lamun kamari aing diriungkeun aing nu salah aing aya bahan dibui aing kamari lamun aing mah maneh bakal dibui pencemaran nama baik ka aing nama baik aing jadi goreng ka aing goblok nya heueuh nya ku aing kudu dibalikan deui pli ampun Gusti teuing aing meni pusing jeung maneh pli sadar lieur aing apa anjing sia mah kabawa gelo dasar wae dana goblok aing ge sok ararane pli ulah kitu yeuh ceuk urang geuna lamun sakola teh hakan lobok bangku sakola goblok labatan rinyuh wae aing nya heueuh lah paneta ayeuna teu dilebok bangku sakolana kala belegug sia ngahina ka aing belegu geuningan goblok lain ngahina pli punten fakta lah aing teu penting pli nguruskeun maneh mah
kalaka gering kana hulu. Atau komo aing deh yang uruskan siapa goblok, penting. Uruskan siapa goblok? Ya lah, sarua. Non penting na. Aing kalaka yang modal. Dia aing modal lah. Iya, Parah ya aing beneran salah meuneun sia goblok medan mah. Bakal ngetakeun ka aing cungur. Goblok teh lain ge nuhun ka aing. Sakitu sampona dibawa, daunna dibawa, tangkalna dibawa. Giliran ayeuna amuk-amukan dibawa di tangkalna ka aing ka dieu lain ge nganuhunkeun goblok sia teh ka aing. Goblok. Gablok kat sedok koplok teh. Buka sebelun, manehna nu salah. Geus puguh aing mah bener pucuk daun sampah kalau kan nyerenteng hayu kalau ngajak gelut si anjing teh. Lamun aing teu keur sabar ya otak jeung hate. Terus bebek tak ku aing. Tapi ini ngajak sakieu gini rada eungap ya. Ieu napasan aing rada goreng. Itu isi sengklek nih. Enggak belum gitu. Kemarin sih tak keburkin ah. Sengklek. Kenal sih? Kenal. Belum. Ya tak kalau raja pameran. Ini juga nu riut pisan. Iya, aing geus bakal ngejung sikit. Sikit. Oh, mah Kenal gitu. Eta masalah nu kamari basa aing menta pucuk daun sampah teu beres-beres sih goblok. Tuh beres-beres saya lebih kaya nak. Anteu ku aing di RT-keun we malah. Kagok. Salah ieu. Kunaon tadi? Oh. Halo bos. Maaf pak. Oh, butuh anak jauh. Lomba tuh. Oh. Siap bos siap. Oke disiapkan bos. Oke. Naon sih eta? Biasa, aing mah nelpon mah bisnis ka aing ngopi duiteun. Bisnis naon cak aing teh sia teh? Eta nu butuh anak jauh. Hah? Anak jauh. Macau. Heh, Betul loh, Pak. bawa. Aing. Nggo atuh bisnis. Heuh, eta bisa neangan teh anak jauh. Kayak aing neangan ayeuna sia teh. Nu bener ya. Aya euy. Di mana coba? Nama si Kipli, aduh. Tantangan atau si Si goblok. Kipli? Aing sebenarnya rujit. Kemau karena ada euy maneh. Aing sebenarnya geus rujit teh hayang nyamperkeunna tapi dah Tapi demi bisnis mah euy. demi duit aing ieu mah. Heeh. Terus aing geus kitu tuh. Heeh, kayak ketemu di mana tuh kejeng aing dia? Gampang atuh setek geus aya barangna nama da. Ngambil ka aing ya? Oh, babari ieu tuh setek salabatan zaman tua maneh mah. Ya aing ini tuh lah aing. Jual sama makalan lo. Butuh sabaraha? Saya waktu sia yang lempang lah, aing yang mana tauna. Kalau 5.000 keur 2.000 we serangan meh beli es. Parah sih. Nuhun ah. 2000 perak mau. Ada sia, si Monang. Heeh. 2000 perak mah jangki modal dia 5.000. Hah. Kopet nih. Tapi aing nggak anak jauh ah. Indit ulah indit. Lamun teu indit aing butuh ku anak cauna, pi bisniseun pi duiteun. Erek indit geus males aing ngelebeungeutna berengat-berengut kitu. Ieu mah geus moal jauh aing datang kalinya pasti diamuk. Sumangke lah. Demi bisnis ieu mah euy. Naon deui sia datang deui ka dieu goblok. Ieu mah pi bisniseun. Ek ngahina deui aing sia datang deui ka dieu. Hah? Ek amuk-amukan deui. Ngamuk sia di dieu ku aing. Gulai ku aing goblok ya. Hanteu enu mah anggap we heula beres. Teu dibereskeun ai sukan enu beda heula. Ah, teu bisa aing teu narima goblok. Anu beda heula teh mah pri aing ge pi duiteun wayahna ya aing mah ayeuna mah. Duiteun naon goblok sia lah. Ye, Giliran aya pi duiteun datang-datang ka aing goblok sia teh. Naon pi duiteun nginjem duit sia. hanteu aing wanianan aing nginjem duit jangan ngahaun aing kan keur mah eueuh kudu nginjem deui. Beak dijejele aing. Besek naon sia datang deui ka dieu goblok. Butuhan anak cau pri. Tuh anak cau terus naon urusan ada jeung aing? Sia rek ngumusing deui aing. Soalna pri. Cik sing sadar, otak teh sing sabar.
aing teh bener-bener mere milih ka maneh. Ulah dihadapi ku hate nu panas pli. Lamun orang tetep gitu, maneh kumaha ke kareupna. Ye aing mah paur bisi maneh ke nyuduna pondok. Kumaha? Mesing duit loba maneh ayeuna. Aing ka dieu teh aya nu butuhna anak cau kabeneran di maneh loba. Matak cek aing ge dengekeun heula bisi matak nongtot kana pi bisnisen pi duiteun. Bisi nyiduna pondok aing pang-pang nama ye. Nu nyiduna pondok teh kieu ya pri ya. Kumaha mun kitu Ngaledek deui sia ka aing. Ngaledek deui sia ka aing. Henteu ngaledek ieu mah teh henteu pri. Oh langsung mamatahan gitu goblok da ayeuna. Sia mamatahan gitu aing teh nyang hareupeuna jalma nu kumaha heula. Aing nyang hareupeuna jalma nu sia mah anjing da matak kapusingan goblok. Sabar, sing sabar. Mana kitu ge jalma mah diberena lamun ayeuna gede emosi eta teh kudu tahan sabar teh dibere jalma kos urang anu lobana loba ngarurujit tapi sabenerna mah teh aing makan soleh. Soleha, bager, beda jeung nu eta, kayu we umak amuk, engke bisi juduna pondok. Oh, aduh, geus sia ka nonjok, Pri. Sia kalau kang ngelek ka aing. Ih, aing mah lain ngelek. Yeuh, eta mah perumpamaan, urang teh meme terjadi ngajaga heula terjadi eta. Sia teh kudu mamatahan aing, teh kudu ngawarahan aing goblok, aing nanaon genan aing geus bisa sorangan goblok. Sia kolot aing lain, indung aing lain, bapak aing lain, mamatahan ka aing goblokna teh. Eta salahna nanti Tri. Salah naon? Jadi ulah nempo urang jalmana jiga kumaha meskipun aing emang dia kasep. sia mah pake sebelah jalmana goblok. Ya meskipun aing kasep juga veteran lamun sirikeun aing mah karena obrolan mah sok mawa karena kabeneran. Geus keselieur aing. Sia naon maksudna rek datang deui ka dieu ka aing. Tah kitu atuh ti tadi mun hoyu panjang lebar A B C D E F G H. Yeuh. Aing anu butuhan ini ieu anak cau. Maksudna naon? Butuhan anak sautan nu kumaha? Gobloknya tololnya oon. Yuk, hop. Tonjok deui ku aing. Heeh, ku aing diterangkeun Atuh goblok ditonjok deui ku aing sia. Atuh dah heueuh cek aing teu goblok teu on kumaha maneh pli geus pugu anak cau mah nya jadi anak nangka sih teh aing butuh anak cau. Terus maksudna kumaha sia butuh teh rek kumaha? Heeh tuh aya nu butuheun tadi teh ka aing butuhna lobangan erek menta heula ek meuli hiji jang sampel sia teh kitu. Kabeneran aing teh inget di maneh loba daripada aing kabaturnya ka maneh heula aing lamun teh inget ka babaturan mah heueuh ku aing geus dikabaturkeun sabenerna mah tadi ge aing geus mendog mayong ka dieu teh geus anjing teh aja aing kitu tadina mah lah cak aing teh Ngomong dikit ku aing ditonjok sia ku aing goblok. udah manehna aing emosi wae cek aing Eta emosi kumaha goblok yang harapan jalma kos sia mah aing rujit nu aya goblok. cek aing tong emosi teuing bisi darah tinggi lamun tensi naik Sabodo rek Gula darah tinggi darah rek darah naik. rendah rek naon genan. Aing urusan jalma kos sia mah aing rujit aing goblok. bisi kompilasi ke awak maneh Delok sia tuh anak cau nu kumaha? lu eta anak cau apa maneh ge pan ai tadi kala ka anak cau nu kumaha ya eta anak cau nya eta anak jadas eta nya mah anak cau ya mah tah eta anak cau nu kitu dah heueuh kumaha nya aing nih hese Kan didelekeun ku aing didelekeun tah iya anak cau nah kumaha? Erek meuli apa kumaha? tuh erek dibeli sok aing butuh anak cau ku aing dibeli Heuh maksud sia rek kumaha rek dibeli anakna? Heuh kop teh dibeli mah anakna mah loba. tuh erek dibeli ku aing anakna Tuh pantai anakna goblok tah. Deuleu ku sia tah, jelek ku sia. Kadeuleu teh anakna. tah eta ku aing geus kapake anakna nya da si tunana mah butuhna anakna pe urang dibikeun kasih eta mah butuhna anak cauna Sabaraha butuhanana ieu na? ai jang sampel mah hiji heula ku aing ditembongkeun kapakeun teu na aing ka ditu mah butuhna loba jang pi bisniseun jang maneh gitu. Oh, sok tinggal alat anakna tan we eta. Heeh, ku aing dibawa eta anakna ngan aing ge moal anakna hungkul gitu urang erek dibawa rada kabeh heula. Sunah? Nya heuh moal anakna hungkul aing mah meureun jeung indung bapak cauna ku aing dibawa. Maksudna kumaha sia maneh? Mawa indung bapak cauna kumaha? Maneh kumaha pli? Aing mah teu ngarti pisan. Tuh deuleu tah indungna. Nyawa bapana nu mana? Mana hiji deui? Tuh cek aing geus mah kitu, cek aing mah hijikeun di dieu, cek teh tong pisah-pisah karunya. Sunah naon di Aisyah lo beletekan pisan. Tadi sia nyebutkeun butuh anak cau ku aing geus diheugeun. Kakak mamawa indungna kitu kieu na. Maksud sia yangna kumaha? Heuh aing mah sakalian pri, ai jalma mah butuhna teh anak cauna hungkul, ai aing mah nya anakna hungkul dibawa indung bapana hanteu sia teh. Indung bapana kumaha Aisyah? Ji, namanya teu ngarti-ngarti kene pli.
Moal bataya anak na siya teh mun eueuh indung bapaan. Kenapa aku kayak diala di bawah jeung nu gede-gede na goblok. Bela ku sia tuh. Bela ku siapa nih tuh saya cawan goblok. Bela ku aing kudu dituar. Nya teu nanaon atuh Pri. Namana ek tega ayeuna anakna dibikin ka aing. Aya indung bapana henteu. Atuh minimalna aya indungna aya bapana, anakna teh berarti kan teu sedih teuing. Ayeuna lamun teu dibawa indung bapana, mending ku aing nini jeung akina ku aing teu dipentaan ka mane. Ieu mane menang bibit di mana ieu? Menang bibit di mana ieu? Ya aing meunang meuli goblok, ai sia. Di mana? Atuh kumaha aing we sia meni tatanya goblok nyebutkeun turunanna di mana goblok? Ai maneh kumaha sih Pri? Yo, maneh teh meuli cau teh kudu apal silsilahna, ti mana menangna, saha akina, saha ninina. Kan anu ku maneh dibawa mah ieu indung. Indungna jeung anakna, bapana mah nyoteng di mana ieu ge? Maneh cukup tega anjing sabenerna mah. Lamun aing menjadi maneh aing moal tega Pri. Kan kudu apal sisilahna kumaha, indungna, bapakna, ninina, akina, janggawareng, udeg-udeg, buyutna. Maneh teh kudu apal tepikeun ka dinya ulah padu mawa wae anjir nu kitu ge teh cau teh anak makhluk hidup komo eta anakna ayeuna ku aing Terus dibawa. aing hubunganana naon meni kudu sagala apal sisilahna sagala rupa kitu kina. Emang ngaruh? Hah? Ngaruhna naon goblok nanya aing ka sia? Iya aing melek nanya ka maneh. Bakal aya anak teh lamun eueuh indung bapana. Bakal aya anakna teu? Moal lah. Teu apal. Apal maneh? Moal bet aya anak cau lamun eueuh indung bapa cau. Moal aya indung bapa cau lamun eueuh aki ninina. Moal aya aki ninina lamun eueuh saterusna. Eta teh kudu paham Pri. Ulah padu ayeuna urang erek melak cau, urang erek ngegedean cau, urang ek bisnis cau. Tapi maneh ukur mawa kieu na hungkul cik main hate Pri. Hate teh kudu main urang teh. Sia jadina rek meuli cau moal. Kalau ka mamatahan aing. Aing erek meuli anak cau, cek aing teh Pri cuma. Kan ku aing geus dietakeun sok bawa, anakna kan loba ieu bawa. Sia geus teu kudu ngomongkeun masalah ayeuna indungna bapana, akina janggawarengna sagala rupa kitu kieu na. Pan ku aing erek dibawa, aing lamun teu jeung indungna minimal ngajeng indungna, lamun aya mah jeung bapana ku aing dibawa ngan lamun teu mah Atuh aing ku sia bingung. goblok teh dela. Itu cauna geus ekolot bener ku aing dituar ai sia. Nah, eta kelemahan maneh teh lemah maneh mah dina iman jeung takwana teh eueuhan. Lamun urang jadi maneh mah ku aing. Sia poe ayeuna geus 2 kali ngamumusing aing. Sia rek mantog moal. Hah? Ieu tapi bisniseun Pri nya. Sabodo aing teh hayang apal bisnis saya kumaha kitu kieu. Sia geus 2 kali ayeuna memusing aing, sia rek mantog moal ayeuna. Aing geus kalewat kesabaran aing ya, kebatasan sabar aing geus leungit ya. Sabar. Asa eta mah makruh wae aing mah nya. Nah teu hariwangeun kitu nyuduhna jadi pondok, tensina tinggi. Engke kumaha? Aing mah geus tugu bener, aing mawa anak. Sok ngomong deui sia. Ngomong deui sia ku aing dihabak ku aing ya. Ngomong deui sia goblok. Pri tong kitu Pri sabar aing mah anu dicaritakeun ku aing mah fakta Pri aing teh butuh anak cau ngan ku aing dibawa jeung indung cauna mun bisa mah jeung bapa cau ku aing sia ku aing. Direk mantok moal ngomong deui anak cau indung bapa cau ku aing dihabak ku aing beungeut sia ya. Direngkas ku aing ngebeungeung sia goblok. Heeh. Masuk emosian kitu aing mah Pri. Aing geus kalewat batas ya anjing ngetakeun kasabaran aing. Kita tadi ku aing diantep kalakanyangan pi emosian aing. Yo Pri. Hayang beung sia disabet ku aing. Henteu aing mah danu dibejakeun bener sia mah dibawa bisnis teu waras aing mah. Bisnis naon goblok? Bisnis naon? Ari ngasau keur musing aing hungkul mah jeung naon goblok? Ini kena matok sia ka ditu goblok. Pikiranna mumet mumpet ca aing geunan teu apaleun kumaha nu bener maneh mah. Hirup nya. Tah, Pri, uruskeun tah silsilah cau ulah padu kitu bae anjing karunya indung bapana, akina, ninina. Usia uruskeun. Yang ngomong di aing jobret goblok. Nya.